Mari gunting kuku di mana? Tuh ingat teu make. Meureun kamari ulut mana tekan kuku di mana? Da ingat teu make gunting we teh kukuna oge. Make naon atuh? Make bedog. Mari gunting di mana? Sok bagus ya mah nanyakeun barang teh ka kolot. Kan emang nu sok kumpah hampirna oge atuh. Atuh yang tengah bihan gunting mama. Misalnya kayak batur heueuh. Keur nyangan naon maneh? Keur nyangan naon? Keur neangan dahareun ka resep Siska Kol. Yo lain. Eta, ya kan? Dia, Naon kitu eta? ieu teh Chokomori crispy corn, Mak. Iya mah muka ge gampang tuh, udah geus make zipper lock. Tapi nah bentuknya kieu. Ulah salah, Mak. Siska Kol mah leuwih resep keneh ngadahar ieu tibatan cemilan coklat di Jepang mah. Ieu mah dijieun oge tina jagong premium jeung coklat. Komo aya nama Chokomori crispy corn teh mah boga formula anyar. Rasana dina mulut teh jadi leuwih enteng jeung deui leuwih renyah. Eunah jagongna ngarasa pisan, jeung renyah pisan deui. Yang ngeunah pisan, ieu teh ngaranna tampang meragukan, asa diagungkan, Mak. Mama giliran dahareun ngeunah mah diampihan. Ya heula, anu teu ngeunah mah teu hayang kana oge. Ieu mah paratnya mah ah sore.